Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan pangjembar basa lembur kuring anu judulna Curug Citambur bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Pangjembar basa lembur kuring anu judulna Curug Citambur. Curug Citambur tempat wisata anu pohara endahna. Disebut endah kusabab endah mangrupa curug anu kurang leuwih 40 meter luhurna. Cai nu nyurug sabagean jadi saab jeung ibun. Kitu sababna tempat di sabudeureun curug jadi iuh. Ieu curug teh ayana di Kacamatan Pagelaran Cianjur. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.